Para mitra kaum dangu kumadaramang sadayana, alhamdulillah Mang Jaya hibar pangluati para wargi tiasa mancen tugas neraskeun hanca dongeng nu katunda. Dupi dongeng nu katunda teh cari daya sanes carios nyambung judulna Gelebugna Angin Rawa Ono karangan Aan Merdeka Permana ayeuna teh nincak bagian ka 66 para mitra sadaya. Kasugri kaum dangu sadaya Mang Jaya ngahaturkeun nuhun. Mugi-mugi dongeng-dongeng di Mang Jaya official tiasa katampi kalain kabingahan. Atuh para mitra carios nyambung judulna Gelebugna Angin Rawa Ono karangan Aan Merdeka Permana. Janten ya dongeng para mitra seueur narasinya, seueur narasi atanapi seueur ieu gambaran-gambaran gitu. Henteu seueur dialog di dieu para mitra. Teu seueur dialog gitu, seueur gambaran-gambaran. Dialog nama henteu nonjol gitu. Henteu ieu henteu seueur dikapayunkeun namun gambaran-gambaran atanapi kumaha kitu nya. Wangga nyangakeun we lah ka wargi sadaya ka mitra sadaya ai nyone anu ngadilei mah mitra wargi kitu diantarisna atuh mangga kumaha kaoyongna namung ieu priyogi didugikeun ku Mang Jaya ka para mitra sadaya. Gelebugna Angin Rawa Ono karangan Aan Merdeka Permana ayeuna nincak bagian ka 66 wilujeng ngadangukeun. Para mitra pamiarsa kumadaramang sadayana, alhamdulillah Mang Jaya hibar pangduati para wargi tiasa neraskeun hanca dongeng nu katunda kamari. Masih keneh Mang Jaya ngahanca carios karangan Aan Merdeka Permana dina carios anu judulna Gelebugna Angin Rawa Ono. Urang teraskeun di hanca dongeng ayeuna teh para wargi nincak bagian ka 60. Para mitra kaum dangu, boh Jang Dayat, boh si Ujer ngarasa bunga. Sabab rekayasana kapala upas geus bisa nulungan Jang Dayat tina hukuman. Ngan sok sanajan kitu, boh Jang Dayat, boh si Ujer, hatena tetep can ngarasa sugema. Sabab nasib Lendra can kapanggih kumaha raratanana. Malah Jang Dayat harita nanya, "Nah kira-kira Mang Lendra teh geus kojor ti lelep kana rancak itu?" Nyaan ye, asa ngarasa heran kuring mah terus terang we. Sok ararane ai ningali kaayaan ayeuna teh. Bangpangna mah ye ka Mang Lendra. Cik Jang Dayat jiga nu nyarita sorangan. Ngan ku si Ujer langsung ditemalan. Oh, da cantang tu atuh. Cantang tu soal Mang Lendra tiwas henteuna. Cantang tu soal Mang Lendra tilep atawa paeh henteuna kitu. Sabab lamun geus kojor meureun kudu kapanggih bangkena. Santeuna we meureun kudu ngamang-ngamang wae mah. Atawa lamun misalna ieu nanya diroga halaku sato kudu aya urut-urut nama atuh. Damonnya sato ngahakanan jalma nepi ka jebung baju-bajuna kitu. Kudu aya tanda-tandana kitu. Ieu mah da eueuh geuning. Tah pokona mah geuning itu begal. Kojor bangkena aya cenah kabeulit ku areuy-areuyan. Da meureun Mang Lendra ge lamun seug tilep mah kudu aya tanda-tandana boh kabeulit teh boh naon teh. Tadi ge disebutkeun direweg ku sato garala. Nya santeuna we sesa-sesana mah kudu aya tanda-tanda nama. Sedengkeun pa nepi ka ayeuna urang can mangilaratan ngeunaan Mang Lendra. Heran memang ieu dewek ieu. Ceuk si Ujer. Lain euy Dayat, lain. Bare toge pan Mang Lendra teh saminggu disangka kojor pan. Buktina bisa mulang deui bari beleger. Teu cecel teu bocel. Pan harita teh pada nyaho di lembur geus ditahlilan 7na. Ada kurunyung teh Mang Lendra datang geuning. Iya, nya datang dina kaayaan beleger, teu cecel teu bocel tadi ge disebutkeun. Tak ieu nu heran teh ieu. Cek si Ujer deui. Ngingetan kana kajadian waktu sabara waktu ka tukang di mana harita Mang Lendra disebutkeun cenah para mitra geus eueuh di kieuna geuning anak kurunyung teh datang.
Waktu dibongkar atawa dikaluat kuburanana para mitra sadaya. Waktu dibongkar kuburanana, geuning sisi mana horeng nu dikubur teh dibungkus ku boeh tengan saukur bagedog jauh cenah kitu. Ieu nu nimulkeun heran. Malah Jang Dayat ge nyarita nya bener ai kituna mah. Tapi moanya balikan deui tah. Mang Lendra teh jadapan naon teh jalma biasa. Pan lain jalma sakti mandraguna Mang Lendra teh. Pana urang nyaho apaan? Teu boga jampe jengkoleun acan Mang Lendra mah. Ta eta Mang Lendra teh aneh deui nya. Heueuh lah. Nu ti heula mah meureun kabeneran we. Eta mah kabawa ka alam dademit. Heug dipulang deui. Ayeuna mah geus tangtu we meureun eta teh. Kasarat jiga mah moal dipulang deui. Ceuk Jang Dayat. Bari neuteup seukeut ka tengah ranca. Sanunya ho ayeuna ge kitu tema si ujer deui. Para mitra anu mulya tungtungna nu duaan ting haruleng. Manehna para mitra sadaya bari ngobrol. Memang ngobrolna teh di tempat tempatan di sisi talaga, mun sisi talaga atawa ranca teh para wargi sadaya. Kitu kaayaanana Jang Dayat harita jeung ujer teh keur ngarobrol. Malah karasa para wargi sadaya angin ge meuni nebak harita teh. Memang kaayaan di eta patempatan karasa angin nebak karasana kana awak Jang Dayat. Jang Dayat tuluy nyarita deui. Lain maksud ujer teh eta teh Mang Lendra kasara deui ka alam dedemit heug engke teh bisa balik deui ka alam manusia kitu kira-kirana. Adi geuninganana ayo ujer ngomong kitu ceuk Jang Dayat deui para mitra sadaya. Nya deui lah. Tapi kajeun teuing ke tangan heueuh we atunya. Aya kusakti eta si Mang Lendra bisa asup keluar ka alam dedemit sageunahna we maneh namanya. Raneh teh buku ge. Omong harita teh para mitra sadaya. Oke para wargi sadaya ujer teh jeung deui malah macena nyebutkeun lamun seug kajadian kitu saha nu nyaho. Memang eta teh kungsi kajadian sabara waktu ka tukang. Waktu para wargi sadaya harita Mang Lendra disebutkeun geus eueuh di kieuna. Waktu datang deui dina waktu keur ditahlilan nu katujuhna. Para mitra sadaya nu sami-sami ngadangukeun ieu dongeng. Ayeuna para mitra urang caturkeun di hiji patempatan para wargi sadaya. Manu kadenge di sarada harita teh. Memang kaayaan di eta patempatan jiga nu betaheun pisan manuk teh. Maklum di eta patempatan teh tatangkalan masih keneh gara romplok. Da kitu cenah warga di dinya ambar hayat. Urang rancah mah salilana teh sok nyiropea tutubuhan. Tarasa gawayah nuar tatangkalan urang rancah mah. Jadi sahanteuna bangsa manuk-manuk teh meuni betah pisan cicingna. Jeung deui beja ngeunaan Mang Lendra leungit tilelep di ranca geus nepi ka juragan Bendarawadana. Anjeunna banget ku ngarasa kaduhung segede gunung. Nah, harita make jeung rurusuhan cenah ngonclah. Jeung ngusir-ngusir Mang Lendra. Kudu meh eta badega teu satuju kana ranca disaatkeun. Tah eta manehna ngarasa kaduhung segede gunung. Geus nyieun tindakan nu ngaakibatkeun harita teh Mang Lendra teu balik deui. Beja ngeunaan Mang Lendra tilelep di ranca teh harita ge memang karasa tu gemenahna pikeunna Bendarawadana Raden Bratanagara. Padahal teh harita cukup diomongan we ku aingnya. Ulah nepi ka dionclah. Nya kitu teh we meureunnya. Lamun neuseuh harita diomonganan mah ku aing, si Lendra teu dionclah. Jeung deui eta pangpangna mah si Lendra teh
nyebutkeun yen nyaatkeun ranca jauh leuwih maslahat batan ngagugu kana kahayang bangsa dedemi. Ta eta anu Silendra teh hartina mah nentang-nentang. Dasar we meureun kudu kitu. Dalamun harita teu dionclah mah ku aing, Silendra teh meureun masih keneh aya we da aing ge nyaho. Silendra teh belana mah luar biasa. Ngilu ka aing teh dimimiti di kerangkeng keneh nepi ka ayeuna. Dasar we meureun maneh Lendra nasib maneh kudu kitu. Naha atuh maneh teh make mangaruhan ka Ambara Hayat. Sangkan ulah daek ngagaringkeun ranca. Aya wae. Saur Juragan Bendarawadana para mitra cumarios nyalira. Bari titingalian matanah kaluhur anjeun tetangga. Ningali manuk para mitra baleger. Malah para wargi sadaya akidarum ukur menghap. Beda deui jeung Bimarkona. Di juru dapur sasat gagawuran tur bakal ngagandengan batur. Mun banta teu dibekemkeun mah cenah para mitra kana sungutna. Teu bisa dipungkir deui yen keur manehna mah Mang Lendra teh kacida pisan pentingna. Mangsa keur aya jiga nu teu karasa naon-naon. Tapi ari geus taya di kieuna rupa-rupa katineng tarembongna. Perkara Mang Lendra saur Juragan Bendarawadana. Mang Lendra teh sabenerna mah cenah budak pahatulalis. Dileuletik geus milu ka manehna jaman keur di kerangkeng. Ari disebut budak pahatulalis teh geus teu indung teu bapa budak yatim piatu. Tara loba omong, tara loba cetak jeung suhud kana gawe. Ukur saprak aya di ranca we. Nyaeta sanggeus aya pagawean nyaatkeun ranca. Mang Lendra nemongkeun hal-hal anu teu sabagodos, nu teu sapagodos jeung jalan pikiran Juragan Bendarawadana. Tapi naha urang sarerea geus ngarasa yakin yen Silendra teh palastra titeuleum di ranca. Saur Juragan Bendarawadana masih keneh ngarasa panasaran. Nu diajak nyari can bisa ngemenang jawaban anu pasti. Ari kisim abdi mah teu acan tiasa masihan waleran anu saestuna gamparan. Ari nu janten perkawis kumargi teu acan puguh bule hideungna. Sawaktos anggota upas nu dibantu ku Ambara Hayat cenah teuleum kalebet ranca. Teu kapendak aya bugang. Janten salami kitu mah urang teu tiasa mastikeun. Sumuhun pun Lendra teh tiwas tak kitu gambaran. Tak kitu. Oh, jadi pamanggi akidaru yen sabenerna si Lendra teh masih aya di kieuna. Atuh duka teh teuing leres henteu nama atuh gambaran. Mung da upami kaleresaan anjeunna cenah titeuleum kana ranca. Santeuna we panginten kedah panginten aya tanda-tandana kitu tah gambaran. Apa disebatkeun cenah kapala begal ge. Nurutkeun laporan ujer sareng dayat mah waktu diparios ku upas teh. Eta sukuna kabeulit ku areuy-areuyan dina ranca cenah kitu. Sedengkeun ari Mang Lendra teu kapendak laratanana. Tak kitu nu mawe oge gamparan. Moal maki darum Mang Lendra teh direweg ku sato galak. Duka teuing atuh duka teh teuing leres henteu nama kitu tah gamparan. Nyamungnya kitu teh sahanteuna bae upami direweg ku sato galak. Kedah aya tanda-tandana kitu tah. Da moal nya atuh pantar Mang Lendra dilegleg mah meureun kitu tah. Matos we meureun upami direweg ku sato galak teh meureun disasaak kitu tah. Sumuhun nu disebat disasaak teh mohon eta we panginten pada ngarcah ku sato-sato kitu. Da upami kitu teh kedah wae aya panginten tanda-tandana.
Sahantena ari cenah baju-baju naomah panginten ka aya tilas na tak kitu tagamparan. Namun duka teh teuing leres henteu na kitu mun jisim abdi mah suhun. Aduh, teu can tiasa maparin gambaran perkawis kitu teh. Oh, aya bae atunya kajadian teh jadi pikiran. Dipikir-pikir teh geuninganan. Sugan we atuh jiga teh heula-heula atuh aki. Geuning sangkilang kurang layona geus dikubur. Heueuh, Mang Lena teh kolu balik deui, bari teh cecel teh bocel. Pan harita teh keur tahlil katujuhna, Mang Lendra datang. Kami mah nepi ka sawak harita basa didatangan ku Mang Lendra. Nyaan, mun hampir wer-weran kiih kitu. Wah, sia mah ngomong teh dulu aing dulu Markona. Hampir-hampiran wer-wer ki segala rupa. Hayang kiih mah ngewer atuh ka ditu. Isin dah ku gamparan ngomong teh sang beunang wae sia mah. Atuh kudu aya tahap-tahapan. Ieu teh hareupeun saha anu payuneun saha tah? Payuneun gamparan deuleu tah. Kudu hati-hati aing ngobrol teh. Bae. Keun bae aki daru mana kitu ge meureun geus loma bimarkona teh. Nya, teu nanaon bimarkona teu nanaon ngobrol kitu ge teu nanaon. Dah ngan pokona mah sanajan eta ngarupakeun hal anu langka jeung mustahil haben kaalaman deui. Tapi nya urang dungakeun bae. Urang dungakeun bae sugan jeung sugan heuh si Lendra teh. Jiga baheula-baheula geulal ti heula teu pupuguh make kurunyung balik deui. Tak itu maksud kami teh sabenerna mah aki. Oge bimarkona, jadi sakali deui tetep kami mah boga harapan. Eueuh deui sangkan si Lendra teh bisa ngeriung mungkulung deui jeung urang. Da sahanteuna atuh. Ari aya tamahan jalma mah. Sahanteuna aya atuh purah diutuh eta. Kitu nu matak oge. Saur juragan Bendara Wadana para mitra sadaya harita teh ngobrol perkawis ngeunaan Mang Lendra anu nepi ka wangkid harita para wargi sadaya teu aya beja teu carita cenah para mitra ngeunaan Mang Lendra teh. Para wargi anu mulia tina nyaritakeun perkara nasib Mang Lendra. Obrolan pinah kana urusan neruskeun hanca garapan. Dina nyaatkeun ranca harita teh para wargi sadaya. Nyaeta eueuh deui tugas anu kudu dilaksanakeun kumanehanana. Tugas cenah ti gubernemen para wargi sadaya. Kudu nyaatkeun ranca. Tugas ti nagara kudu nyaatkeun ranca sangkana cenah ranca teh aya mangfaatna keur ambarahayat. Uranca ulah jadi tempat panonoban sato-sato berhala. Jeung deui ranca ulah jadi panonoban reungit-reungit cenah anu sok nimbulkeun panyakit malaria. Lamun segeranca disaatkeun sahanteuna reungit ge moal hariru. Kitu saur pangemut juragan Bendara Wadana. Harita para mitra jejer obrolan teh dituluykeun kana urusan nyekeun ranca teh. Malah majuragan Bendara Wadana Rancah Raden Bratanagara geus menta laporan deui ka Aki Darum. Nepi ka mana persiapan ambarahayat dina kasanggupanana milu gotong royong, gawe babarengan, rempug jukung sauyunan dina nggoning nyaatkeun ranca. Cing kumaha Aki? Sugan anjeun mah geus meunang laratan. Anjeun mah geus meunang katerangan. Kumaha kaayaan ambarahayat ayeuna? Dina ngoning nyang hareupan pagawean nu kacida badagna. Dina ngoning nyaatkeun ranca teh. Kan atuh andika mah meunang katerangan nu yakin, katerangan nu pasti. Lamun geus meunang katerangan nu pasti, geura caritakeun ka kaula. Kumaha kajadianana jeung nepi ka mana kasiapanana ambarahayat.
Barang ditaros kitu para mitraku juragan Bendarawadana, Aki Darum langsung ngecumarita, estuning ngecumarita teh saayana bae, estuning teu didingding clear di sinang siloka, estuning satarabasna, tengah aja di rautan, tengah aja di alus-alus, tengah aja sangkan cenah nu jadi pamimpin senang. Itu para mitra sadaya, Aki Darum harita ngejawab. Yan upi-upi we, pateka dan ambara hayat teh gamparan. Aya nu haget sumanget sumuhun dina ngoning mancen tugas teh. Dina ngoning sejang ngiring babakti, dina ngoning ngiring jabung tumalapung, dina ngoning cenah gotong royong gawe babarengan. Namun nyakitu teh we. Teu kirang-kirang nu nolak sapa jodogan. Nu alesan moal ganggu kanu ngageugeul di rawalak bok tak kitu nu mawi oge. Mung hapunten gamparan. Sumuhun jisim abdi cumarios teh satarabasna. Tak kitu atuh janten kaayaan di Ambarahaya teh mun ngeblok teh masih kene ngeblok. Hartos nama aya blok anu satuju, aya blok anu nyakitu cenah kirang satuju. Kana tugas anu ditibankeun dina ngoning nyaatkeun ranca teh kitu tah. Temal Aki Darum. Oh, jadi anger keneh bae nya. Tetep aya Ambarahayat nuang kelang. Alatan sieun diganggu kudu demat dedemit. Nah bener eta teh Aki. Lain jijieunan. Apaan urang ge nyaho si Lendra geus eueuh. Pan biasa nama si Lendra anu sok ngecewis we teh ngomong. Yen ulah coba-coba nyaatkeun ranca. Geuning si Lendra geus eueuh ge Ambarahayat masih keneh ain uang kelang. Mung dititah gawe babarengan dina ngoning nyaatkeun ranca. Pan eta teh lamun segerawa rawa atawa ranca disaatkeun mangpaatna teh keur Ambarahayat kabeh. Atuh nu tadina ranca teh sahanteuna mun geus disaatkeun mah beureun bisa disawahan atawa bisa dipalawijaan kumaha we dipake tatanen. Mun urang melak sampe meureun mangala sampeuna. Mun urang melak boled ngala boledna. Mun urang melak pare ngala parena. Pan eta teh keur kamakmuran Ambarahayat sakumna lain. Cik atuna. Atuh Ambarahayat make aya keneh nuang kelang. Mung ngilu jabung tumalapung kana urusan ieu. Saur Bendarawadana ngaraosan deul ku pola sabagian Ambarahayat nu nolak milu awubakana eta urusan pan urusan eta teh keur kapentingan balarea keur kamakmuran ranca kitu cenah para mitra numutkeun pamendakna juragan Bendarawadana. Nya harita ge Aki Darum teh ngajawab deui eta panginten. Gamparan sumuhun. Kudu meh seueur Ambarahayat nu ngiring babantu. Anu mulang ka bumina teh masing-masing seueur anu katarajang gering. Sumuhun. Eta geringna teh alatan ku diganggu ku makhluk demit cenah. Nu ngageugeuh di rawalak bok gambaran waktos ditaros teh kitu. Ngajawabna ge meni rampag saur manuk kitu tah. Aya nu gering panas, aya nu ngadang-ngadang ingket-ingkedan. Sos rupi-rupi we, sumuhun gitu. Numayu oge, ta eta teh suna akibat diganggu ku makhluk-makhluk anu demit, nu aya di rawa teh, tetapi di ranca teh, di rawalak bo kitu sun gamparan. Urang teraskeun deui para mitra sadaya dongeng nu judulna nyaeta Gelebugna angin ti rawa onom bagian ka-60. Para mitra anu mulia harita juragan Bendarawadana cumarios.
Lamun aya nu gering dumeh dicocoreungit. Pareugit malaria maksud teh. Atawa paranas tiris dumeh dipati lele. Nyatong ditudingkeun kana pola-pola da demit atuh eta mah. Ilaharna we kitu anu keur ngabukbak leuweung mah. Nu keur atuh cenah nyaatkeun ranca mah. Santeuna aya sato-sato kaya ning reungit, lele jeung sajabana. Mungkin oge aya orai, da jelas atuh sagala sasatoan ge aya di dinya. Ulah disalahkeun atawa ulah sinakalkeun kana urusan demit. Salah teh. Ari di leuweung teh atawa naon teh digana kaayaan kitu pangeus si alam teh nyatana sasatoan nya sok amek santeuna atuh. Lamun eta atuh cenah aya rungkun-rungkun dicacar sahenteuna orai-orai teh meureun ambek atawa sahenteuna orai-orai nu teu bisa lumpat teh manehanana ngabela diri ku jalan maco. Nya pantes atuh. Nu kitu mah ulah disinakelkeun kana demit barina oge. Urangna we kudu hati-hati. Dipahing ulah nepikeun ka dipacok orai atawa diseureud ku sato-sato nu marati. Kaya ning engang atawa babakawur jeung sajabana. Sok aya wae amara hayat mamikir teh. Aya jelema dipacok orai majarkeun dipacok da demit. Sok ararane. Kangaranan atuh dirawa, dileuweung, dirungkun mah. Sato-sato berhala mah aya bae lantaran panonoban sato teh dinu kitu. Saur Juragan Bendarawadan. Waktosna seep.